ikan mie ayam 2. Lada tuh. Tadi kan cuma nggak ada anggencan. Dak, tungguan. Buka cacing tuh. Buka. Udah, bentar. Kabar wa hirup mah loba cobaan. Lamun lebar saweran eta ngaranna dangdutan. Iya mah. Nah, Gila mah ate boboh kan. Neng, Iya. ente Neng kelepasan juri. Naon iya anu naonan. Kunan bobot aneh anu dibanggakeun. Neng mah orang kampung. Emang Neng kampung, tapi semenjak panggil Neng hidup aja di berwarna. Bisa wae iya mah. Bisa atuh dae kahayang. Punten kahiji. Neng kan can pati kenal dekat sareng AA. Kadua, neng bade dijodohkeun sareng anak pacamat. Masalah can kenal deket maneng. Sering berjalannya waktu ge pasti deket. Komo yang dijodohkeun sareng anak pacamat teh jelas mah. Enak gitu di mana? Tes we nama jeung AA anu kabuh aya hareupeun Neng, kahigireun Neng. Dan pacamat enak di mana coba? Pasti jeung AA yang bakal nyaman. Kebagian Neng tanggung jawab apa nama? Tos atunya A, si diantosan kena. Umi mana terasina? Iya, Neng. Sabar ambil. Sare dulu. Kerjanya? Sawias A, mungkin dewe amu ka Umi. Mohon aja Neng, hati-hati di jalanan. Kudu benang ini wah cintana. Coba deh kita kayak mana deh. Semangat ya cicing di lembur. Baliklah, lumayan cek dulu nih kita dapat jaman. Anyer main kerambol sorangan. Eueuh barudak. Dia lah main kerambol buru. Urang sorangan baturna. Ayo na. Nah, duit baru sekadar mie ayam. Tapi kalau ngajakan kerambol, lumayan teh. Ayeuna mah ulah mikiran duit wae. Urang ge moal poe main kerambol. Alhamdulillah duit mah. Loba deh. Ngeus enak mah, kada main kerabol enak mah. Tah, main kerabol kitu, tara aing calon beungar. Aku jadi minta sampul lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mah, Pak. Oh, bener ya. Balik. Hoi. Buahnya mereka dia. Mah, Pak ya. Lah, ayo itu. Sini, Bro. Diu, Kang. Pak. Aing enggak turunin ente bisa diumah. Oh, iya. Oh, bener. Di dia udah di anak. Kaulah pribumi yeuh. Ye, Kang, dia. Siap. Teu nyahoun urang. Urang gitu nyaho, urang saha. Kieu, Kang. Kadatangan abi ka ditu. Ka dieu, Heeh, ka dieu. Geus bener. Sing bener atuh. Urang main preman ata-ata. Siap. Urang we anu itu ngomong. Kieu, Kang, arek ngabejaan. Bahwa kamari-kamari teh Sok, punten aya calik reungir calik da. Tah, kumaha ieu? Aya anak pacamat. Gitarna. Iya sia. Ieu aing teh pas bubudakeun nih kieu. anak pacamat teh. Ayeuna teh keur gering. Gergering eta teh. Anu teu wala kaya pokona mah lamun Lamun di dijodohkeun moal bener. mal bener eta teh. Korengan stadium 4 ayeuna teh. Jadi korengan itu teh seperti kumaha tah Kang? Korengan teh kos Hapur.
apur tapi bauna ku subluk. Lamun dibekam ngurup kuy. Tapi jakeun ka Abah, urang mah titipan. Da urang ge sabaraha mah da pacamat mah loba anak buahna. Kitu we. Jadi inti nama meureun ngawiyakeun talatah meureun Nah, gitu. bener. Nama kitu we nya Kang. Siap. Abdi bade deui. Ari kitu mah. Aku disampaikan ke Abah. Oke. Ampura lamun abdi sopan datang ka dieu. Itu sopan Oh, itu sopan. Itu sopan. Oh, sopan heeh. Ya, siap. Oke, Bro. Yuk, atuh mal ieu. Bener, Mana geus. lah. Oh, mana lah. Siap. Kitu nya. Abah beneran arek ngajodohkeun barudak? Ai Abah mah sabenerna mah henteu serius-serius teuing bade ngajodohkeun barudak teh. Eta mah sa ika hoyong barudak we. Barudak ge pantos arageung jadi bisa milih. Mohon salaresna mah kitu tah. Sabenerna mah budak ge Abah moal ngajurung-jurung pisan kana perjodohan ieu. Eta mah sapiko hoyongna we. Ulas jadi emutan bagi orang duaan. Nuhun Abah. Anak pacamat ge teu pararuguh. Teu acan dongkap ka dieu oge. Teu aya kabar pisan. Mohon. Ayeuna mah tong dipikiran lah. Barudak sina mundang jodoh masing-masing. Da neng teh ge saurna bade masantren. Tapi barudak urang bimbing supaya menang jodoh anu sae, anu leres, tur bisa dirina bakana bahagiaan karena kaendahan dunia sareng akhirat. Nuhun Abah. Ambu ge setuju lamun pamikiran Abah kos kitu. Ayeuna mah ambu bade nepangan budak heula nya. Bade nyarioskeun ame tong dipikiran teuing. Nya mangga ambu. Teh, kamari teh deg-degan teh sih jadi putri. Ah, biasa wae. Da imam mah deg-degan, kan jadi dayang ge. Mungkin gue biasa teh. Nya mohon. Mudah-mudahan tahun hareup mah tiasa leuwih rame nya. Amin teh. Dipikir-pikir anehnya. Aneh kunaon? Anak pacamat cenah mah bade ka dieu. Omong bade dijodohkeun tapi teu ka dieu nya. Mohonnya, tapi ayah saya nggak oge sih, jadi dijodohkeun. Iya sih. Jadi urang teh bisa tiasa milih di jodoh sorangan. Tujuh Neng? Tujuh ngobrol ya, Bu. Oh. Jadi kieu Neng, ambu ka dieu bade nyarioskeun soal perjodohan teh teu kedah dipikiran. Terus. Heueuh teu paruguh anak camat nage teu aya kabar. Nya sae atuh. Tah ayeuna mah teu kedah dipikiran. Tah ayeuna mah kitu we nya, anak emak nu herang nu mencrang nu paling geulis kos emak tapi bohong. Ayeuna mah emak bade ngaku heula nya. Nuhun Ambu. Bantu santong, Bu. Teu kedah we lah da moal eucreung. Nya kitu we lah nya. Nya, Bu. Ayo bos lah, daripada main kerambol mah mungkin orang tinggalkan lah. Ayolah. Pak Olin itu, Tangga lah. Oh. Oi. Oi. Mana wae dia. Oh, sibuk tak? Betul. Anterin ka kita. Ayo siap lah. Mari kita balik. Ayo. Oh, seperti biasa. Siap lah. Hajar apa ke dia? Orang menungguan dia bos ya. Oh, urang menuan. Sakit kita taul. Eta biasa rek neangan ibu. Oh. Tan wau pan urang mah eta. Wah, kudu wau jeung kitu mah. Sok nyisingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akamal, kabar? Pasti. Iya, aya tamu. Bangun nama ke bogoh teh Inta. Hayu atuh bisa kaganggu. Yuk ah. Mana cewek ya? Bade ngaleut
podasnya neng. Oh, antosannya, A. Tong lami tehnya. Siap. Akhirnya bisa panggil dia jeung Nangita Tapi kenapa tuh ributin kieu bisa diajak damai beuteung teh mah. Jika aku berada di situ kan mulai saat itu. Berada genah kana beuteung. Kita sakieu mah lumayan lah. Mangga. Ya neng. Aduh, beuteung teh. Bisa diajak damai ieu mah. Nah itu tuh aya tadi teh. Kumanya alasan akan yang kita. Coba saya tambahan gula. Neng mau tes sama gula mah salit. Mun, A. Ih, omongannya Ciherang tapi yang berduaan. Halo Teteh, tong hilap dukung channel Dayah TV supaya tiasa lihat Neng. Jangan lupa subscribe, like, and share. Iya, ayo. Iya, ya tamu bangunan. Iya, saya kadang ya kan sekarang istilahnya apa? Kayaknya jadi lucu aja. Jadi nular. Oh, jadi nular teh. Hidup. Yang benar, cepat. Ngobrol nih. Sok exercise. Oh, diri bakana bahagiaan. Karena keendahan dunia sareng akhirat. Jeng jeng jeng. Saya tak kalah jering jeng. Itu balik. San. Udah ngobrol ya, Mak? Ulang gitu-gitu teh ingat tuh. Enggak satu, Bro.